Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Kanzanaya Aulia di kelas 804. Assalamualaikum sadayana. Perkenalkan nami abdi Alivia Putri Tansya di kelas 804. Abdi janten panulis warta. Assalamualaikum sadayana. Nami abdi Andin Alia Nafisa di kelas 84. Abdi di dieu janten pembawa berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Karina Warigantari dari kelas 84. Assalamualaikum sadayana. Perkenalkan, nami abdi Dinda Rianti Nugroho di kelas 84. Assalamualaikum sadayana. Perkenalkan, nami abdi Happy Desmia Mahalika di kelas 804. Wilujeng enjing pemirsa di mana-mana, kami di dieu pikeun liputan pangayarna anu seukeut jelas sareng dipercaya. Nuhun, hayu urang langsung kana warta. Aya kacilakaan kendaraan motor anu didorong ku awewen anu ditabrak kendaraan motor sanes sareng. Langsung dilarikeun ka rumah sakit anu caket keluarga anu kebenaran aya di eta lokasi. Nuhun, kanggo info nu lengkap, abdi bakal langsung ka wartawan Wilujeng Sumpik. Mohon, abdi di dieu sareng narasumber anu bakal ngajelaskeun secara rinci ngeunaan kejadian eta. Saha wae anu kalibet dina eta kacilakaan? Kuring jeung tukang ojek bodas. Naon anu anjeun lakukan nalika eta kejadian? Waktu harita kuring ruas sebab karasa nyeri huntu. Tetela rahang kering kuring pegat. Cek dokter, kuring cerik waktu harita. Nah, eta kacilakaan lumangsung? Kuring keur lempang di belah kenca. Ujuk-ujuk aya 2 jelma nu naik motor. Saterusna kuring dibawa ke rumah sakit kalayan bantuan warga. Di mana lumangsungna? Di Jatinegara. Iraha kejadian eta lumangsung? 2 Juli 2022. Kumaha kayaan saderek sanggeus kejadian eta lumangsung? Sanggeus kuring dibawa ke rumah sakit. Kuring dipaksa ku dokter, sarta kuring oge diberi ubar ku dokter. Saterusna kuring cicing di rumah sakit salila 3 poe. Oke, hatur nuhun pikeun informasi anu geus dikirimkeun. Oke, kuring bakal balikeun deui ka presenter. Mun pemirsa eta warta anu kuring geus nepi ka jentre. Tur hatur nuhun pikeun balik gawe.